Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mayit teh aya kemungkinan bisa kudu digali deui nya ku sabab 4 hal. Hiji, karena rek dipandian bisi poho tawa ragu nya balik di rumah sakit main kuburkeun bae. Ragu-ragu can dimandian atuh kudu digali heula. Kadua, cenah bisi keur nguburkeun teh poho cenah yang hareupna teh lain yang hareup ka kiblat nya. Malik kitu eta kudu digali deui nya dibenerkeun yang hareupna. Atawa cenah poho cenah keur ngagali teh nya da nu ngagali teh make cincin cenah dilepas ibaratna tawa linggisna tinggaleun ka kubur cenah jeung mayit eta kudu digali deui nya dicokot linggisna tawa mun cincin tinggaleun cincin dicokot cincinna nya. Nu kaopat nya karna awewe anu keur hamil nya misalkeun geus hamil 4 bulan kitu nya. Ku perkiraan eta geus genep bulan ka 7 bulan nya meureun sareatna mah waktuna lahiran aya prasangka boa mah kitu nya si janin di kandunganna eta teh masih hirup nya wayahna kudu digali deui nya bisi bae eta janin jabang bayi nu di jero awewe nu hamil maot teh bisi aya keneh umurna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yunbasu digali naon al-mayitu mayit li arba'i khisolin karena 4 hal gusli karena rek diibakan di dalam tagoyar di mana henteu robahnya eta mayit wali taujihihi sareng karena rek disangharepkeun ilal kiblati ka kiblat walil mali sareng karena hartanya hidadupina di mana dikubur eta harta teh benda nya ma'ahu sareng mayit walil mar'ati sareng karena hiji awewe hidadupina di mana dikubur eta awewe janinuha sareng kaayaan keur ngandung ma'aha sarta awewe eta nya nu keur hamil wa amkanat sareng aya kemungkinan naon hayatuhu hireupna eta si jabang bayi nya si janin.